Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa SMTV, tepang di sareng simkuring Mia Sugiyarti dina acara Banda Urang. Dina ieu acara baris dipedar ngeunaan sawatara kabudayaan utamina kasenian Sunda, ngalangkungan ngobrol sareng para budayawan, aktivis seni oge akademisi anu aya di Jawa Barat. Nah, kaleresan dina dinten ayeuna SMTV parantos kasumpingan salah sahiji grup celempungan ti Kabupaten Sumedang. Nembe parantos dipidangkeun hiji lagu nyaeta Pariswado. Dina denget ayeuna kaleresan simkuring oge parantos disarengan ku pupuhu ti Sanggarna. Mangga wilujeng sumping Bapak di studio SMTV. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Alhamdulillah ya tiasa silaturahim di SMTV. Nepangkeun pangitutnya, nepangkeun wasta pun Surya Wangsa Manggala anu katelah sadi dinten mah Yana minen payana sunat ti Sanggar Seni Mamah Tantan pupuhuna minang kana mah
Ti sanggar Oh, seni Mamah Tantan ti Cilengkrang Wado ti Pasisian Sumedang. Masya Allah. Tadi tabu sabaraha angkat, Pak? Tadi teh Sareng pada rombongan. subuhnya tebu genep lah ka dieu teh. Tang tos dia tebi Oh, pananjaknya ti palih iya. ditu mah. Mohon, Mohon tah. mudun ka dieu mah. Oh, mudun. Mohon. Oh, mohon. Nah, terus ieu ngeunaan grupna, Pak. Oh, Tadi teh kan Sanggar Seni ini Mamah mah Tantan. Tantan. Eta ngawitan dibentukna rupina Oh, tahun sabaraha? upami Sanggar Seni Mamah Tantan dibentukna tahun 2016. Salerosna mah satu asana eta kan lingkung seni gitu. Lingkung seni mah di tahun 80-an ge tos jalan gitu tos manggung lah istilahnya. Mung digentos janten Sanggar Seni Mamah Tantan. Anu maksana aya pelebaran sayap lah. Tiasa naon kerjasama sareng sekolah-sekolah gitu ngalatih tari ada nepi karawitan gitu nu sanes-sanesna. Oh, gitu. Kalau memang aya di kurikulum Merdeka teh sakola Hmm. oge aya P5. Dinya Mohon. tangtos diperyogikan ngeunaan kearifan lokal Oh, berarti Sanggar Seni Mamah oh, Tantan oge tiasa gawe bareng ya Pak sareng sakola. mohon teh asa siap gitu. Malih sementawis ayeuna kan anu atos-atos paling upami sekolah-sekolah SD misalnya bade samenan istilahna teh lah. Itu sok sasasih dilatih heula ngalatih heula upacara adat sanes kanten gitu. Oh, Tos biasa gitu. gitu. Terus ngeunaan sanggar aya sabaraha rupi kasenian Pak? Mohon. Di sanggar anu aya di Pribado Sanggar Seni Mamah Tantan di antawisna dugi ka wayang golek ge aya gitu. Wayang golek. Wayang golek teras pongdut sebenarnya jai pong dangdut terasnya ayeuna celempungan pan aya dua istilah aya celempungan aya celempung upami celempungan mah ieu upami celempung mah awi tinu awi tiasa celempungan teras sawer panganten teras naon teh siraman rupi-rupi lah Oh, segala gitu oh sapertos sanes kan. gitu. Mung kanggo latihan berarti dinten-dinten biasa mah teu aya nu latihan Pak. Tah dinten-dinten biasa Kurang dinten kali sakola. mohon. Oh kantos mung dukanya ada panginten minatna gitu kantos latihan degung di rompok sama saminggu 2 kali terus kadieuna teh pleng deui gitu tah. Janten sok aya mung sewaktos-waktos gitu sok aya. Mohon tak gitunya kanggo murang Mohon, kalih teh mohon, memang diperyogikan motivasi mohon, anu mohon, sae gitunya mohon. margi nyalangki Tah langki gitu pisan gitu kangge mohon. murang kalih. Malih sapertos ti nyebrang ti Malangbong itu sumping bade samen cenah hoyong tari jaipongan eta sumping ya, tiap saminggu teh 2 wangsulan 3 wangsulan sumping gitu kanggo tampil Oh, janten langsung sumping ka sanggarna gitu oh nya tebih-tebih oge. langsung sumping sarumping kar sangar gitu. Oh, sapertos gitu. Hmm. Nah, ngeunaan anggota grup Oh. utamina grup Celempungan ieu aya sabaraha jalmi, Pak? Upami celempungan memang irit gitu kan. Cekap ku 8 orang, ku 8-an gitu. Benten sareng jaipongan gamelan eta 13 jalmi 14 gitu. Upami celempungan mah irit. Kanggo waditrana, Pak, aya sabaraha rupi? Nah, waditra celempungan anu utamina kacapi gitu. Kacapi tiasa hiji, tiasa tadi 2 gitu. Kacapi indung sareng ngerincik, teras kenang, goong, rebab, atanapi upami aya biola gitu tadi mah rebab gitu terus kecrek panginten pamanisna cekap sakitu. Oh, sapertos kitu tah geuning kitu pamirsa. Janten penasaran ka lagu anu kadua aya anu bari dipidangkeun nyaeta Cimanuk Dina Carita. Sumangga urang sasarengan wilujeng nyakseni.
antara Garut Sumedang Kaliwatan Peciman Sasakawan jadi Tanagara Bunda Sawan cepet Japan Jaina Teknawahana Palit nate jadi jajan dan geus kajadian jati gede jadi talaga tuku Cipaku Telebura dan Maraja tinggal beja bahagia mah ujung jaya jadi raja rencana ti pamarentah iwarikeun ilekanan ningangkatkeun karaharjaan aipna pagayakeun rakyatna pangwangunan runtut ngawujud lingkar timur lingkar barat geus jadi tempat wisata pangulitan duh Gusti Pangeran abdi mugi Gusti nang tayungan salawina aya amamat kapayun jati gede nuki wari geus jadi objek wisata kurang teh kudu motekan asoni keur ningkatkeun kahirupan Cipelang Cipangaya
sasak